lamun urang nyaritakeun bangsa jelema laluhur jelema luhur teu dicoba urang ngadenge wali resep jasa ngadenge modelna karomah nu dibikeun ka wali tungtungna jurang kabita hayang ngadenge wali teu kahujanan urang hayang ngadenge lamun wali maka salengka urang hayang ngadenge wali bisa hiber urang hayang ngadenge wali bisa nyiples urang hayang ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai Zamzam urang hayang bagus itu hayang gitu hayang acan mamanya urang hayang tapi barang ngadenge perjalananana ulah aya babandul nu badag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul manuk lamun aya babandulan moal bisa hiber boro-boro babandul rapet bejangjangna moal bisa hiber lalayangan aya babandulan miring sabelah kudu miring sabelah di babandulan deui sabelah miring deui ka belah ditu supaya saimbang piceun babandulna urang ge hirup teh mun hayang bisa hiber ulah aya babandul nu ngababandulan urang naon min maksudna ila nyian wa ala nyi ala wapi mbak si empi waruba mbok ruba ba ieu teh babandul nu bakal nurunkeun urang ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah nyana geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah tapi kabelah dieuna kunaon ngabaged nyana ngeunah talazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh ieu nu jadi hahalang teh anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti teh malah beresan bae teu kebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak anakna ragag ti jandela tingkat 5 kahana pupai nyana ngadoa barang geus dedeule anak naragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin berarti doa diijabah anak ragag di jandela lamun Haji Pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanana sia anak ragag ngadoa alhamdulillah orenganan eta anak jadi gangguan kamari mah teu inget ka anak lepas ka Gusti Allah merdeka barang anak resep jasa dideuleu ku mata jadi mata teh aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah mantep deui ibadah ka Gusti tuh babandulna weukeut urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka babawa salat lain inget ka Allah keur salat inget ka pamajikan nganaha-naha naon pamajikan marah bae ka aing ya tuh jadi urang mah keur salat ge pamajikan huluna aya di hate urang marah ka babawa salat eta
babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan namun dua mun tilu mun opat jadi babandul kabeh boro-boro hiber marah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibaguded pamajikan anak deui ngababandulan ka urang geus anak ngababandulan ka urang dulur ngababandulan ka urang nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana kababandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugi keur untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala ambalaya urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPP teh ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang kababandulan ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya ngomong mah yang bisa salengga ka Baitullah teh malah zikirna ge di embat-embat kunyana di buleut-buleut abeh apa jar ahli torekoh geus pamake udeng-udeng make jubah abeh pajar aya abeh pajar makan lain berarti jain asli mah teu abeh pajar ja asli mantak make jubah ge nya teh abeh pajar kiai berarti lain nya jai kiai asli mah teu kayang abeh pajar ja asli urang mah kababandulan ku sapeda kababandulan ku motor ku mobil kababandulan ku jabatan organisasi kababandulan ku baju hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji hayang aya nu mulus malah nu mulus atuh jeung meulina ge ngan 200.000 malah mah 20.000 lain 200.000 kadele nama bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong babandul tai nu mantak boro-boro boga jabatan mantak dah kamari mah nyana ngomong bae we cenah kiai sok jasa cenah norekat teu meunang burung pamarentah mah ka sorga soekeun ku aing sia sungut sia ka sorga balos ya neuk mah nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa babandul boro-boro eta tuh boga santri ge kiai erun mah eureun jadi kiaina padahal santri loba nya mah hayang usul ilallah ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya mah heraneun kabehan ge kok ieu mah teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon kaganjaran tuh ajungan nasehatan mama pan ajungan nasehatan mama hoka mah teh batur mahara yang boga santri mah santri nu aya ge ditinggalkeun kajeun lah lain kitu ieu ibadah kajeun lah teu nyaon pan nya mah sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah ih kajeun ku lantaran didesek bae atunya nage ngomong jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelas nage leuwih ti 5 bisa dijualan teh gelas diareup cuma make kasur pohara jasa jeung sasalaman antri sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos kararitu
namun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimulai ndekiraha wusulillallah na lantarannya na yang ngeunah diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul sasinun teu resep jelema dimulya-mulya aju balik dibere berkat deres tuh kiai nama nu lain kiai na gayang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari jelema nya nama geus teu ngaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu cek pokona aing mah di akhirat mah geus kumaha bae nya na perhitungan aku situn penting ku ari bae cau blon mah budak kolot-kolot ieu babandul ya menurang nyaritakeun Kiai Mairen jadi kiai nalah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan mun aya nu nanya tes di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna aing geus kitu mah moal usul cek Kiai Runing eureun mending dagang tahu coba ngeunaheun disebutna ge mang ade mang berita teh mang tah mending gitu jadi ngeunaheun geus mulai komo eta mah cara di Garut mah surat undang teu make Raden bae nya nama marah goblok ya nu nulisanana saha teh nya habeureun aing teh Raden kunaon teu ditulis ka Radenana ke leungit aing Radenna teu mah jauh jasa sama lain wusul ilallah wusul ilal jurig teu bagus gitu mah ieu kunaon ieu surat undang teu make tu bagus pan aing teh runa kesultanan sultan bang aing teh Sultan Saladin mau tah babandul ieu cerita babandul teu di mama-mama we mangkanang mangkaning aya anu kuari juat mengabuyakeun nya ka mama ku ari nya nya mama geus kolot pantes mama mun dibuya-buyanya aju nya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut Purukutut oh itu buya orang nyana eta Yuni Purukutut atau embe gembel nah eta maksudna pek bae ngan mandeg di dinya Bang Balu ulah aya naon ge ulah aya Bang Balu geus puguh pamajikan ngabang baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup cintakeun ka Allah ulah aya cinta kasalian Allah ridokeun kana papasten Allah urang dibere sugi urang dibere susah eta teh papasten ti Gusti Allah ridho dagang untung dagang rudi ridokeun ai keur ngomong ridho papasten ti Allah mah heueuh barang ditafsil mun dagang untung ridho sumuhun dagang rugi ridho mah nya urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katangtuanana sehat eta urang kudu ridho muhun nuhun nyuhun urang kudu ridho ketika urang dibere muriang aduh mah nya eta geus kitu teh ese masyaallah lamun urang geus ridho kana papasten Allah keputusan Allah luhur hirup nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh urang mah silaturahmi na dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi itu teh adi urang-urang teh kakak yuk urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmi na ulah ya harapan kadua tibatan nyambungkeun itu teh murid urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan tah eta tah susugananna tah kata Bang Balu teh susuganan tah eta tah diondang ka ditu rajabannya ya mah yang aya nasehatna susuganan we ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaran di samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui tah eta teh susuganan we eta berat nama teh susuganan we eta tah lain nyambungkeun rahmi nyambungkeun susuganan eta babandul nah ieu urang deui ka Allah
ulah aya babandul tas blang ka Gusti Allah cepet ge geura ge anjeun Nabi Ayub ku Gusti Allah dibere kanabian aju diangkat jadi rasul batur nyengserikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuja Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ka Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kos jana madaek urang ibadah ka kholik apan urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranyana nyaritakeun tentang kagagahan awakna nyana mah gagah pan urang mah bieu nu mantak urang ge mun di bere kos Kangjeng Nabi Ayub mah pasti urang ge gagah cak Gusti Allah dalekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ieu teh maruriang buadae kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embek pararae kumaha coba cek Kangjeng Nabi Ayub onta anu boga aslina mah nu Allah kuda anu boga aslina nu Allah embek nu boga aslina Allah aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar becak masyarakat pohara amat si Ayub kudana parare ontana parare ge nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih cak nya teh tetep bae urang lamun sugih mah teu kebal turun seuneu idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeuleum termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeuleum di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge wah teh nyawan leuit urang dieu mah leuit eta gudang leutik ngaranna leuit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit mantak lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nya ayo masyarakat unjukan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo ulah cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeuleum mah nya cicing bae atuh pare disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah kuari dieukeun ge ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandek ibadah bae ka Allah Allahu akbar beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak kuari harta beak masikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah aya kene anak jeung pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beak kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh aju bebeja masyarakat yuk atuh balik emang ulah imah kahuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mandeg salat bae Allahu akbar ambo teh si Ayub pohara amat pohara iya teu tentang bae ya cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah alos diayakeun ku Allah aja dieukeun ku Allah geus aing mandeg ka Allah bae Allahu akbar cek masyarakat pantes baenya nama Allah Akbar gelantaran awak nagagah boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna juatel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep baenya na salat bae yub jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jaknya nantepkeun bae tumas segala naon ge di awak nang Allah ieu
datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting maing mendek ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si ayu urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon tad teu berjamaah cenang hiji ieu hiji pendek kunaon teu berjamaah bisul jagana bisul bae geus teu berjamaah malah macak anakna bukan enggak berjamaah enggak salat bisul teu salat udah gue boga pajak kita kos gitu beuh lamun dirisan mah bang geus salat moal ka salat cenah kudu tariris kacaina pohara jasa sareng bunuh diri pohara teh panjenengan kita salat kacai sareng bunuh diri Kangjeng Nabi Ayub pohara geus beak awak bau bahwa masyarakat kebauan dirinya unjukkan ke pemajikan Siti Roma Aisyah tebau ente mohong ente kan bisa tebau meureun ku cinta be kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan urang teh lamun berhadapan jeung musuh mah urang teh nyeri orang kercicing baik kieu ditampilin ku musuh joger marah orang goblok sia pajen kuku bagi gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mau musuh gede urang leutik ngalawan bae bareng keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang joger marah urang bukan teh sia goblok nyeri aing ngan sakitu doang kan Angger cicing bae nampiling di tukang ceklek di deles sarwiti kabogoh urang aduh jak jana teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh Masya Allah ngeunaheun jasa diciwitku musuh menyeri diciwitku babaturan menyeri kene bet tapi diciwitku sarwiti mah nya angel nya leutik nikmat iki Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub bau kabauan mohon dengan sangat kepada Siti Rohmah terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan jangan ada di tengah-tengah kampung kami kewalahan napas tidak enak akhirnya dengan sadar jeung Kangjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung asingkeun bae kakak mah Kak, engke ditu jeung sa ulah mikiran jeung sa tinggalkeun kakak sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah Masya Allah jadi dibalik penyakit dibalik kefakiran dibalik kesusahan didinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeun Ki Imron boga penyakit ambeien pohara ambeien ketika deuk didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salam lagi geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna cek Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat saha si jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang delekeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih bebeja ka pamajikan atas tasbih kakak di mana emang kakak boga tasbih aing meuli pan di Cirebon meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet jangan
emang dek naon ka ulah loba omong aing dek nasbeh bu tak kakak karakuari bae ulah loba omong kakarak endeuh geus geus usil ka aing tah tasbeh subhanallah 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 kak kok ada jadi getol si paeh ai si paeh aing mani panyakit bahkan kembang paeh hitut kembang tai panyakit kembang paeh jadi mentek aing ieu mah tasbeh bae lah bisa-bisa aing bae oh tadi kamari keur sehat bakon teu ye tuh keur sehat mah poho aing justru iya kuari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang tak kos gitu mah sebab nyana keur sehat teh inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan kos jelema keur bra-bri bro maloba jasa bro di pantro bo di juru ngalaya di tengahi mata kawadahan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi mah kawasa Allah janu Allah titipan Allah tama berat be aku hari pakir be Jumatna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khususon deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kur apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasangan ge leuh nu di imah mah bau haput mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus dikawin apa henteu ulah nyaritakeun dikawin nu penting happy waduh teh kiaji kos kitu eta orang Cikupa atuh geus bae kos atuh aing nyaho kudu manya kudu zina mah aing ge sekali-sekali bae sih tolol tadi haji berbagai fasilitas saya cabut ku Allah mobil teh hiji-hiji acan motor teh hiji-hiji acan nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh boro-boro usahanya na pabrik ge macet geus kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh aing ka mana aing balik udah pangbalikan di ka sia mantak aing sakitu nyandung ka ditu geus ya momal aing diantepkeun bae jang balik aing cek no kolot nyeri aing mah teh jang pangbalikan burung bu atuh aing muriang saha cuma ayo nunggu usapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan teh ngusapan sudah ngomong pokona mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cok kolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun kolot eueuh nges pokona mah kuari mah cinta bule deui ya kaneng kalau kuari bae kamari mah dibagi opat sering saparapat kuari cokot deui cinta geus jeung neng kabeh geus raradutan ki coba teh cinta udangkeun coba barangna udang teu henteu cek yeuna geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang kitu mah lah sudah loba omong kuari mah urang kuari mah udah naonan kerek balik geus dicarakan kuno kolot kamari ieu marah kuari henteu marah sebab naon mesti diusir pan diusir ka mana balik ya na tah kuari mah susah jasa nah neng kuari mah kakak mana samping kakak nek na mana ujung mah kak ini jam 9 kajian nek ti heula bae abeh ka sorga nanti heula cenegeh di ditu nage lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulai nyana ka masjidna jam 9 balik nage batur geus baralik nya nama panderi sugan teh maca sholawat orang muka kasheula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juk hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan
masalah ya guys. Getol jasa ngaji, getol salat, getol. Berarti mending susah tah dibandingkan jeung sugi, sebab sugi mah nya tilok ibadah. Tah nana tak babandul areueuh. Keur susah keur sugi mah babandul loba teu bisa ibadah. Barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah. Urang mah neuleut teh kuari susah jeung sugina tapi di dieu secara gaibna. Tuh, keur sugi mah teu bisa ibadah, barang susah mah cenah bisa ibadah. Babandul eueuh. Tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah, barang keur muriang mah kuari bisa ibadah. Babandul eueuh. Nah, urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul, mending miceunan sorangan kuari. Coba di imah ulah boga TV babandul tah. Coba ulah boga HP, ulah boga mobil. Nu aya bikeunan ka kiai. Kiaina nu mana ulah jauh-jauh. Tuh, celah tambah bener, jalan apa hayang ulah lo ngomong sia. Tungtung nama murid, oh babandulan guru, boga babandul. Tolol ta guru. Murid bisa ibarat guru, ngagebru. Aduh, teu beres ya. Tapi cenah bari urang babandul. Nah iya. Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan, dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibelum ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngogebrah kapan seuneu teh nuanieun. Sedangkan geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo. Haju ketepel teh jepretan ditarik, haju dilepaskeun. Brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi areng. Ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu. Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Secara mata kasat manyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim paeuleuh Ibrahim tutung orenganan dibalik eta kapanggih jeung Allah. Masya Allah. Coba ge nu mantek Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong doang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae. Kumaha mun hayang nginum, kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung. Di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik. Kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam. Tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malah aya atuh boh. Cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia. Malah aya. Tadi ge dijeburkeun. Boh itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton. Tambah budak malah aya. Mun kitu mah aing manggikan nikmatan teh harita. Keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarak ka kuburan. Tengah peuting hujan bari geledeg sing jelger. Nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah. Dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan. Para wejang salin wejang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya. Hayang dahar jangan mudah nginum jangan salah saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya di nya aki-aki. Saya mbah abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh. Wow, bajamrong. Kos gitulah saat-saat keur model kos kitu biasana cahaya datang.
lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage kaluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta maka kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngalengitkeun perwatekan eta di babandul eta tadi leungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu ku ari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna diberi cahaya anak ketika mantas diusir ku pemajikan anak aju nyana teh tas belang main geus sabodo pemajikan aing main henteu langsung sapoe 2 poe 3 poe mungkin sabulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantaran nyana HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan kan teu rek mana naon nyana matungan di tempat bae di dinya mah nya diusir di luhur kuburan. Jadi didinya jol mandak urang mun hayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa. Cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ka jalan kabeh. Abe urang manggihan Lailatul Qadar belon jeung guru-guruna. Cek ngalaman naon meureun Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun. Ngintip si embak meureun tuh ku kabehan tuh. Atuh dak naon ngintip-ngintip keur mandi atuh ku ari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak. Nek naon mbak diintip atuh mun nyahoun masih mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cak si mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang nah iya ketika kos gitulah anjing Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur gua di Jabal Sur. Nah eta atuh kitu kene para aulia Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub nate jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema. Geus berjuang anu luar biasa. Geus dianggap nu edan cumplang-campling. Karak didatangan cahaya ilahi. Urang hayang gapanggih jeung Lailatul Qadar. Aju puasa nage buka nage rujak aya kopi aya teh manis aya teh tawar aya cai putih aya budak aju beladirna rujak samangka aya rujak naon gara bonteng suri aya segala rupa aya itu ieu mah lain neuk manggihan Lailatul Qadar ieu mah ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun mah beda tuh moal menang Lailatul Qadar kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah hate digaallahkeun barang daharna dikurangan karak. Urang geus prihatin anu luar biasa. Mun daharna ge biasana osok sapiring urang 3 comot bae. Comot Muhammad Ali tapi. Tah kuduna kos kitu urang diprihatinkeun nginum gitu kan ulah sakahayang beteng urang hayang manggihan Lailatul Qadar mah eueuh dongengna jelema nu puasa kos urang manggi Lailatul Qadar eueuh tetep bae kudu diprihatin difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggi Lailatul Qadar aju manggil Lailatul Qadar na model orang pondok mah aing manggil Lailatul Qadar ira jam 12 beurang menya Lailatul Qadar jam 12 beurang. Woi, penting Lailatul Qadar mah teh Lailatul Qadar lain halul qadar lain. Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi penting na HSB. Guru lah ti penting dahar dikurangan, minum dikurangan. Fokuskeun ka Gusti Allah, ulah aya kegiatan-kegiatan salian ka Allah. TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah geus istuning we ka Gusti Allah. Hayang manggihan abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan. Masa mutiara dek dibikeun ka nu sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa. Murah amat tah si Lailatul Qadar. Cak Gusti Allah emangna parangsana. Babandul. Nailah ulaya babandul. Mulaian orang guari micenan babandul. Sok
ulah kabeng berat naon bae ulah kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye itu urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui cenghar urang salat ngeunaheun di peuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge coba ge urang di peuting we udang jam 2:30 3 batur moal ngadenge atuh moal aja hees urang mah ngadenge suara bangkong kadege cangkas kadege dan naon ge kadege urang lamun seri gudang peuting mah aya nu seserian kula ge kaget urang kaget setengah tilu anu seserian ge wah naon ieu naon kunti anak tah lain ieu ngan ku di tangan di mana suara nu seri urang santri mah setengah tilu ge seserian bae beuh masyaallah ku senang-senangna teh nyaho ekonomi keur macetnya mah sorry bae tengah peuting deui masyaallah ya si budak yang seri kenaon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seri kenaon ieu lah malah bejakeun lah ku aing sakjana mah aing teu ngintip beureunan sial teh santri ya Allah ya Rabbi tuh eta kos kari itu asal aya berarti peuting suara kadenge ku urang masyaallah. Nah, iya babandul nah aya jelema nu geus naek turun deui komo nu encan naek mah ku babandul eta berat maka urang picenan sebagai babandul lamun urang bisa micenan babandul hampang bret teta makan keur dongeng kiai coba cara micenan babandul nago namun ieu mah cara nata nu mahal sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus aing ngabau-bau sungut atuh ngabejakeunana maksudna kumaha maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah naik urang ijah naik beuki embung sorang aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika orang boga kangenahan kuari endek hayang boga HP besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung sebab aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieu lah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae peremkeun mata cocokan celi cocokan irung payah tuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok na mata diperemkeun bisa celi aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu dihandapkeun naon karangarana susu nu blakenca juri tarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung beta neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak neuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asup keluar Allah asup keluar Allah Allah orangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing ge sia Ibrahim teu mimiti irung nomor kedua nomor katilu nomor nu mantak aya carana
mun urang endek narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah mata zikir syariat ngaranna naik beka jeung geus disyariatan thariqah kakarak hu Allahu Allah mulai irung diatur mata diatur celi diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bage dicoba bae lah eta mah meunang nu eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kursna wudu mandina jam 12:30 ka ditu salah sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan orang mayit tuh saya mak itu bagi atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah tuh aikos gitu mah kakara gendek geus embung aja minta anter ka pamajikan anter kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta kese ane bukan seakan-akan orang mayit kandian ieu bersian mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kaler loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh la ilaha illallah mah akur ngabimbingna setelah orang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teh napas langsung hu ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakara ke kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan sebab engke aya perasaan lain kagetnya tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik ka luhur ka dieu ka luhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah tan napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir gelokkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik aya muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan leuwih kieu sudah cilik urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sieun ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak kon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae deuleu jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi
jati dihayang-hayangan orang fokuskan diri ke Allah. Aiku Allah tadi bere mente ngantu mungkin Allah mah selalu mere bae. Manjada wajada. Nah, ketika orang aranaka aja dibere ku Allah. Jadi orang kalem bae dunia biasa bae. Artina tuh aya-aya eueuh. Tak orang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia. Oh, hese amat encan berangkat kan orang. Ketika orang berangkat mah engke sorangan ka hayangna. Sorangan aja biasa bae orang biasa hampang bae biasa ngan paling ngemun make mobil bae orang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulaya babandul ieu mah keur carita ulaya babandul ieu babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang. Wallahu a'lam.